betul geus murid kieu. Jigana teh ka magrib ya. Ngabuburit ka mananya? Ajak si Temeh. Astagfirullahaladzim, sia teu leumpang teh. Pakai mata, kiri leumpang. Bi, Asia tadi kemana lurusuhan gitu? Mata pakai, tamu depan mata pakai. Ada sia, eta kuat kali aduh kitu kain sia. Cucungan teh, kos bagong tuh udah bi. Astagfirullahaladzim. Bi Emong, coba jelaskan kenapa jalannya nggak pakai mata. Ari sia, pan aing teh kerusuh, dengekeun. Pan jalan teh aing teh kaji, nah sia jalan milu ka hareup, tah pan jalan teh lega. Bi Emong tetap salah. Lah, salahna di mana? Lempangna teu make mata. Ari sia, lamun leumpang teu make mata kumaha? Aduh, nggak ngerti. Ya, deuleu ku sianya, lamun leumpang teu make mata mah kieu ye, kieu deuleu ku sia. Tak kitu. Sia teh lamun leumpang teu make mata. Cigahna Bi Emong teu puasa. Aduh. Heueuh nya. Pan aing teu puasa. Makanya Bi Emong selesaikan dengan hati yang tenang. Jangan dulu emosi. Oh, nya Kasep, bager, hampura emaknya, peta, ya telin bulan puasa. Makanya kalau punya mata dipakai. Gusti, sabar. Duh, ayeuna puasa, mudah-mudahan cing lancar, ulah aya godaan jeung bisa nahan emosi. Mak, kenaon mak? Nah ngalamun wae. Si Ujang dek naon ka dieu? Sidikeun keur nahan emosi. Mak. Duh, ngawaro kan. Ah, bodeg cuma masih gak nama. Jang ka dieu, Jang. Cigana si Mamo. Kumaha, Jang? Aya naon? Lain mah teh meh keur naon? Cicing sorangan di saung bari ngalamun. Teu perlu nyaho, Jang. Si Mama aya wae ciga robot. Aduh. Temeh. Naon sia Emong? Sok sia. Ngaruwaskeun. Ka dieu sia, Sujang. Ari sia kunaon Temeh? Aing datang doa nyarekan. Teu nyaho itu bulan puasa, tong emosi, tahan. Teu nanaon Emong. Oh, palingan tadi si Mak cicing wae karena emosi, Mak. Alah, kira. Nah, Temeh, asa jadi leuleuh kieu. Pola curik Temeh, pan itu bulan puasa bisi batal. Aduh, nya karena itu bulan puasa. Kudu tahan emosi, kudu tahan godaan. Astagfirullahaladzim. Mak, hampurannya, Mak. Nah, sia Ujang minta dihampura ka si Temeh. Puasa jangan emosi. Oh, nya hampura pan ayeuna teh keur bulan puasa. Jadi teh kudu tahan emosi, kudu sabar. Mana ku minta dihampura ka mana? Emong, mana puasa teu?
nya puasa teh beraku dari bulan Syawal naon puasa lagi puasa. Syukur atuh. Tong emosi-emosi deui nya bisi batal puasana. Nya siap teh meh urang kadieu teh ngajak maneh ngabuburit sabab di imah mah salila adaguan maghrib. Jadi urang teh ngajak kadieu supaya urang teh rada-rada happy ngadaguan maghriban buka. Jadi asa sakedeung waktu teh kitu. Ah teuing emong urang teh asa leuleus kieu. Teu saur urang teh kaberangan. Ah teh mah sia urang oge anu kaberangan teu leuleus biasa we teu manja. Ayo ngabuburit. Ke mana ngabuburitna? Ujang milu ah. Teu harayang Ujang ngajak maneh mah. Bikin emosi wae. Bae teh meh hayang milu mah bawa urang ngabuburit ngabeh bareng rame di ditu mah atuh naon geus di ditu mah urang teh tumpak-tumpak kuya di ditu mah naon we aya. Woi, lagi ngapain kumpul-kumpul gini? Ngegodin ya? Awas sia. Sia budak sia eta sia. Saha nu ngagodin? Ari sia di kota tadi ngahanakeun we jeung ngareuwaskeun. Pan aing teh eta tadi kana keur naon mah? Keur naon teh? Kerek ngabuburit. Alah, ibu-ibu pas nu puasa sarwana ka si Ujang. Iya budak asa ngalunjak nya. Ari sia di kota tadi kene ngan pibang musuhna sia hirup teh. Ini teh tadi kene sia mah ngomong teh komena karep. Alah. Heueuh nya. Pan itu keur puasa. Jadi aing teh kudu nahan nafsu. Nariko sana cepet pergi bisi sia dialungkeun. Ari sia teh meh kolot-kolot, mun asa puji pisan, hari puasa kitu oge ulas leuleus kosueuh we. Nu aing oge teu kitu-kitu teuing sia teh hirup teh, mun asa manja puasa kitu ge. Aing mah sadeuleuan kalau kitu teh. Rahasia mah emang sigana mah teu puasa mah teh kitu oge. Kalau kan sia mah Nah ngomongna ngadak-ngadak jadi heuras kitu aing tadi leuleus. Dasar nini-nini. Duh aing mah ngadon iluna rapsu cicing di dieu mah. Irit we aing. Abang sia dek ini, tapi kan tidak gua ini dia. Sia, ini juga kemantok gua. Ini aing mah Ari Sia jog-jog atuh udah ini mah. Itu kan jadi gua. Sia, Kurik naon? Aja dong di dia. Tur kemantok. mau paling di dia mah bonyok deh kan. Asa teh emong mending ge eueuh si Ujang. Aya si Ujang mah teh tadi ge ngaheurinan. Tami, pan eta teh puasa. Berarti kudu Astagfirullahaladzim. kudu tahan Emosi. Tahan emosi. Tahan emosi. Tahan emosi.